Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah waka zuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai nyana guru ka ditu kaki Warupil Qurhi barang datang wah cek Syekh Warupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encan ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah angna urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya andi ayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan kayak aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudna supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae ayat itu masalah
Ai sesuai mah jeung kelas apa salah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana Kak. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Nah, ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ya urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Mangkudan atuh ai butuh pan ka sia. Tuh, ai aing dibutuhkeun cek nyana, ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Ai puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Dek nasawuf, dek norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Kayak pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur. Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Hai maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelem eta anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji didinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Ayo deh jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus anu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh pan telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandam nyantel terus
Ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu. Asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh. Geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek. Itu kuatnya saya. Kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ka kota. Ngorandang ka kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota kia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeran di inum di dahar itu seger. Alhamdulillah. Ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Di mana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh kulawaka kolwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Marupil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah ke kilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang mah nalekeun ye sia geus di bibir aing dah kan. Orang keur ngadahar jagong, aya kotok jalak, tek. Eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set. Atuh lain milik ulang. Motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah, supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna ieu kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa yana guru kaditu kaki Marupil Qurhi barang datang cek Syekh Marupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyawan abdi ngadoa teh Allah bebeja ka aing. Amoh. Sakieu luhur abad sih oh parah urusan ada jeung Gusti Allah. Amoh. Murikak bulunya lagi. Murikak bulu. Tapi tetep can percaya. Can percaya cakena. Mainnya Allah ngobrol jeung nyana. Orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu. Can percaya. Coba aing deuk mempercayakeun kos supaya aing yakin.
Nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Oh, cek sama dogeun teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Deuk ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyaon. Wah, buki sieun wae. Ayo. Deuk ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kedatangan ku Ki Marupil Kurki Poharjasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan. Nu boga imah sama Marupil Kuri jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek sama Marupil Kuri. Dah, ka muridna. Kan lamun canda izin ti guru moal. Dah. Begitu sama Marupil Kuri ngadahar sate hiji, cek ngahanem lagi. Didelegeun kuduaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah ku sama Marupil Kuri. Endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia ieu sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Masalah sakieu teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kedatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar. Aduh eta satena kunyana diicip-icip lah jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masya Allah. Hampur aja na kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae ya urang ada bangke kan. Tuh. Atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jarawa pan. Atuh teh jarawa urang biasa bae. Deuk bangket teh naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung, aya embe paeh anyar kanyawan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Waalaikumsalam. Deuk nyaritakeun embe paehnya. Pan geus jauh di baik. Tah cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae. Eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah mah ngobrol terus ya Allah. Wayang cenah aing. Kos itulah kutubul aulia. Lu bantak geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sangat dibejaan ku Allah dahar, dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Mentak sok aya ngahuleng bae dahar ge kieu bae. Engke besi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah Poharajasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu masantren. Teu bisa tuh masantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salaf.
tapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung asam up jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat lah tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian ma zuhara minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu wau teh nya anu wau teh oh aya moal emang bener loba wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun panai di kieu di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mulus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi aing mah zoharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh ta eta henteu wa mabaton mazohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nyana ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neurekeun neurekeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa bah bos keur nundutan nya jelak bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh teh kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana boh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qawad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh
mana deui rajmil muhson tak iya nya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na'inu limadzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wassakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim wa الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Allahu a'lamu bimuradi wa ati'u Allah lan pada narurut sira kabeh ing Allah wa ati'u rasulan pada nurut sira kabeh ing Kangjeng Rasulullah wa hadarulan pada wedi sira kabeh al ma'asiyah ing pirang-pirang maksiat fa in tawallaitum maka lamun mengos sira kabeh an taati saking taat falamu maka pada waruh sira kabeh maka pada uninga sira kabeh annama ing pasine ala rasulina ikut tetep ingat se utusan ingsun agung al balagul mubin utawi nekakeun kang nyata ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Allahu a'lamu bimuradi laisa waranana ala alladzina ikut tetep ingat tasawung ake amanu kang padang iman kenya ladzina kabeh wa amilulan padang amal ya ladzina kabeh as-salihati zaka amal kang saleh junahun apa dosa fima ta'imu ing dalam barang kang marangan ya ladzina kabeh akalu tegese pada marangan ya ladzina kabeh minal khamri wal maisir saking sajeglan judi qabla tahrimi ing dalam sadurung eden haram keniza mattaqaw tatkala tararakwa ya ladzina kabeh al muharramati tegas tatkala ngaraksa ya ladzina kabeh sakay kang dan haram ket
wa amanu lan padang imankeun ya ladzina kabeh wa amilu sholihati lan padang amal ya ladzina kabeh sage amal kang saleh summa tauga kutapau kari-kari tararakwa wedi ya ladzina kabeh wa amanu lan padang imankeun ya ladzina kabeh sabatu ala taqwa wal iman tegese tararatep ya ladzina kabeh ngatasi taqwa lan iman summa taqwa asanu kari-kari taqwa ya ladzina kabeh lan gawe isan ya ladzina kabeh amal lan ngabecikakeun ya ladzina kabeh amal wallahu lan utai Allah yuhibbu iku kademen ya Allah al musinin ing kang gawe becik kabeh bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhune Allah iku ngaganjar ya Allah ing musinin ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasa nage artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna teh jusum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rawong ku ari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijib eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-gorengna eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pang nejis-nejisna pang ijit-ijitna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui ieu kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedangkeun nu opat-opatanana eta dicadasna aya
di Sepatan aya, di Cikupa loba, Pasar Kemis mente. Komo Cilongok mah eueuh bae. Ngan di mana-mana orang Cilongok. Masyaallah. Opat ieu. Mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masyaallah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk na ge homer nu seungit teh urang dieu. Masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna. Buh, masyaallah bala-bala. Jore paneta. Mabok bala. Tuh kitunya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan mun tayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedengkeun kapan eta mah musrik ta manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masya Allah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayat teh disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh nitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atus syahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan. Atuh pantadibu atuh Gusti jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta. Tah eta pantadibu amr hei wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat
geus puguh make ilmu sorof, geus puguh make ilmu nahwu, kuari ku urang di mufradat, make ilmu ma'ani, ilmu bayan, mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram. Padahal di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari pamajikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus di ditu gas wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heurana nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh deui ka kukun menyararaho tuh masyaallah nya sok di hadapan guru hehehe cek anu aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani ya letik mah wani kan gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah magus ya Allah bae tah tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala
sehingga manehanana diberi sinar ilahi, diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna. Amin ya robbal tambahan deui ku Gusti Allah, innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna, babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapak jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapak jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana, karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon? Eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji. Tetep baik asal mabok yang judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge, sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anu ti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lamu kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut deui nya mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mati aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nya mah ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet, andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul
rutin ngan sakadar nyampaikan Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikan ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikan ku tabiin geus teu aya disampaikan ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh di Pandeglang loba keneh di Serang Pandeglang di Serang loba keneh saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu sehingga nyana teh ngajual ayat kumaha ngajual ayat teh dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo moal teu rak kajenku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu teuk ceuli datang ka teurak we moal teu rak naon sababna lantaran ojol tah mah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna be trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nyana baheula dakwah abdi dakwah na ge dibayar ieu gua ojol teh nyana mah dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet be eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek jaritakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditakusaha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu rek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teh nu kos kitu ngaran mal beres nya nu kudu nyen majelis manyanana atuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun
Sana aja nu maju aya 10. Sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu maksudna mah dek numpuk-numpuk harta. Ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere, lain boga jeung teu boga tapi maksudna. Sehingga ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat. Jelema mah kumaha niatna? Jelema ngariung teu niatna naon? Niatna teh endek tahlilan, endek syiar, kemudian dibere berkatna satreuk. Oh masalah. Teu ka bawah teu ka jinjing gunya ada satreuk berkatna. Atuh loba jasa. Oh masalah tetep bae syiar mah. Kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna, berkat mending mun satreuk pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi. Emang cau hansip aya. Eta kos kitu tah. Beda niat sih ada niat. Mantep ke niat eta sok di naon garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai. Balikan deui supaya jelas niat. Urang tibeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat. Jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe. Niatul mukmin khairun min amali. Mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora. Lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona. Ikhlas teh naon teh lain diomong, ikhlas mah teu hayang urusan dunia, hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena. Itu maksud yang dibayar. Kebeneran diagung-agung aja dibayar dibere. Itu tapi urusan batur. Asal dirina. Nah iyalah nu hese teh berangkat awalna. Begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah. Dek naon maksudna? Ayeuna ieu mah dek dakwah bae. Ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya. Setengah jam, bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu. Oh bayaranna ge gede. Cabok ya kos gitu mah. Eta teh ikhlas eta do kos gitu kan. Eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener. Ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun. Di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi. Hese luar biasa. Nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wa zaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam. Lamun nurut atuh salamet, lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat. Rasul mah rasul bae tapi teu didenge, kiai mah kiai bae tapi teu didenge. Fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet, namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah. Adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae. Rasul mah teu aya patula-patalina naon gitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelemana teh daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin. Kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing
dek nur ka aing nur ka sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos gitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan harap mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun ka balinger sebenarnya deres kos gitu deres anu kieu Waalaikum cerik bae oh nyabikang di mana di mana udah deket cenah didinya aya naon aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salakitan teh si budak mun teu onam artina itu depan Masya Allah kula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi menginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah timbul pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yasrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabo kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal saleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun minum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat
di mana aranjeuna takwa, di mana aranjeuna iman, di mana aranjeuna beramal soleh. Asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkan secara mutlak. Dikuatan deui ku Gusti Allah. Summa taqwa amanu, inget yang penting mah takwa jeung iman, modalna syaratna asal takwa jeung iman. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqwa ahsanu. Nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat, aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. Nomor kedua summa taqau wa amanu. Nomor katilu summa taqau wa ahsanu. Aya 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji. Ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqau wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah, ia adalah jelema anu ittaqa, amal soleh, iman, termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit ge sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit lah. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut. Daek. 1 juta mambung. Pan aya 5 daek kagok ka neraka. Aduh, nengan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, Masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3na ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka 2 summat taqaw amanu 2. Mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah. 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan.
imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa amanu mentek ka dieu ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji geus terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak trizi HP na geus mending mun warakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep ki ajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari Kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawami mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi ti parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo atau kos gitu itu bisa pepegatan ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadaanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern ka bawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi
Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Ku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqaw wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah. Tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Henteu mah rada gede, gede dek leutik henteu bae kula. Nu lumayan jeung nambahan beli apaan sa henteu aing ka jeung teu make apaan sa naik angkot aing geus teu bae cek aing teu bawa ka ditu sugan hayang ditambahan teh hayang soalnya atutna kawin jeung aing tarekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres di akhirat minta dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres ulah. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Iya berem sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae can aya di ditu aya. Can aing kiai. Ku batur mah aing di ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat taqau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Teu bae kiai anu mah meureun ngeunaheun son aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak mereka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hiro sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar kamari 500 lamun ka pangiriasana 1 juta ya iraha ya undangan deui nya hayalana kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo anu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang gitu salat tetep celi datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu.
batal kajenteng zikir sabala ribu ti penting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya ketemu wah di torekat hebat batal ya mah teu saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah oh bohong deuleu syarat aya 40 persyaratan masyaallah lain haram henteu HP bah TV teu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh makos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca nah ieu keur carita nomor kadua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun kepaharaman sieun kepermaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika ngeunah ieu we ibadah nu bener mah ieu cekena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain letik-letik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan gereget eta urang kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bago nu teu geulis mah nya keur toab sih ditakeun geulis andai kata jas sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toabna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toabna toab make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet-dedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila mazhabalah nu bodoh mah teu bogaeun mazhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beki bodoh beki babari ke solusi ya kis gitu kira cerita ulah ngahesekeun kan nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo
atuh jaya maka teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol teh nya teh zaman baheula ieu jukula mah lah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat bae jeung maca sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter bantah aja nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan sakiana ge teu ngunaheun hebat pantah atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui ya kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklidna atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendeng nyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi gitu batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres tuh kemudian ditajong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh ja urang keluar getih ja carang ja teurab atuh ja carang keluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi tawafna Hanafi ke ka salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang kuari tawaf ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kejadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju tawaf bae Syafi'i kene barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu da naon jang nu bodoh nu mantak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mantak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang tawaf antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abang teu batal Noel gelut sia di ditu ulah ieu keur carita doang teu batal teurap
baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i sampai baca teh batal balik aing ka Syafi'i cenah ge kurang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa mengucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.